Mang Asep eta keur di mana cenah meni asa rame jika di jalan raya. Rame pisan da urang keur di mana cing. Oh sok-sok bejakeun cenah meni lila wae. Kalem we da bakal dibejakeun urang di mana ayeuna kitu nya. Keur naon Mang Asep eta meni ciga gaya gitu make jeung ditetopi we tidak teu panas. Style aya maneh. Sok lah bejakeun di mana gitu. Da urang teh nate di Ciater itu. Ciater teh naon berendam lain atau boga duit berendam mah. Urang mah ulin ka Mang Ayi tuh. Tah, mun maneh ngaliwat ka Subang, terus ningali aya Alfamart belah kanan, tah gigireunna teh aya ayam penyek Mang Ayi. Sok weh. Tah ieu, lamun teh aya Mang Ayina, aya si tetehna tah ieu. Tuh sami wae. Mahal teh cenah Mang Asep ayam penyekna. Di murah meriah. Tuh 15.000 saporsi. Iya. Tuh abdi kayak pesen tuh. Keur pamajikan mah teu dicarekan balik ka imah. Nya kitu heula poe aya nama. Nya sing sarehat, sing sarukses. Salam we. Barbei.